Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patak pangdangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jeje. Ieu dongeng teh yasana atanapi karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak K. Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na, anu teu acan ngintun jempolna, mangga diantos pisannya dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka 37 nya. Dina bagian anu sateu acana atanapi hanca urang anu katunda dugi ka harita teh nyarioskeun kaayaan alam pabeberang di sawah teh nya, nyarioskeun Neng Jeje anu nuju ngumbar lamunan teh. Harita teh nuju ninggal sawah teh, nuju ninggal kaadung teh. Tah kumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangu. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, tapi sanajan kitu geda puguh manehna teh bogoh tetep bae jadi hate. Perang peuting kapicangcam nu maot ka tembong bae. Ngabayang siga nembongan sarta bari gerak-gero ka Neng Jeje nitah balik. Kitu tah anu kabayang dina lamunan Neng Jeje teh. Mun panyakit kitu keur datang teh Neng Jeje tepi ka uleng teu kuat nandanganana. Sok hayang ngilupae hirup ge eueuh harepan. Lantaran batin kakait pinget bae ka Kang Wahyu anu geus korban nyawa dibaktikeun ka manehna. Aturai teh teka-teka ampeuh Cipanon Neng Jeje teh ngembeng dideulean sararurem kahalangan ku Cipanon. Barang kerejep ngiceup berebei Cipanon bijil ngalembereh mapai pipi. Jeroning ngumbar Cipanon hatena Neng Jeje teh jejeritan nyambat-nyambat ka Kang Wahyu anu ceuk pikir manehna teh jasadna geus jadi taneuh sarta dihakanan ku cacing anu mehakeun badana. Atuh henteu karasaeun Neng Jeje teh ngomong sorangan bari neuteub kalangkangna breh. Katingali siga Kang Wahyu anu harita teh nembongan. Kang Wahyu buah hate. Nah, engkang teh jongjon teuing teu ngalirik ka abdi. Anu ayeuna nuju prihatin sangsara kadungsang-dungsang abdi teh. Raosan asa keung di dunia teu aya batur. Sabab anu kapiati engkang rusuh teuing mulih kana alam kalanggengan. Nu sesah dipilari na da puguh sanes alamna. Najan wengi dia jeritan mun siang papaceakan nyambat-nyambat diri engkang. Tapi keukeuh engkang eueuh sanajan diliekan oge. Kalah nyeri beheung bae ya ari balas ngaleret. Ningalian diri engkang ret kakencah teu aya ret ngatuhu engkang suwung. Tungtungna abdi ngaharu bari rembai ku cimata. Gusti Nu Maha Suci. Geura cabut atuh nyawa abdi teh, hirup ge abdi teh teu kiat. Tongan make dipisahkeun sareng buah hate abdi. Keur naon atuh kapungkur diri abdi make tepang sarta wawuh jeung Kang Wahyu. Ari bakal papisah mah siga nu dihaja bae abdi teh kedah ngalang layung. Ayeuna abdi nyanggakeun da hirup kagungan Gusti, nya kitu deui paehna. Abdi teu ngagaduh-gaduh mung sakadar ngalakonan, namung tobat teuing Gusti. Dina ngalakonanana abdi teh rumaos pisan teu kiat nandang tunggara. Hate asa dijejewet, jantung teh asa didudut. Pikir ngait kanu mulih kasawang di kalanggengan. Nuju raos-raos calik ngantep ka anu prihatin.
tibatan abdi diantep kedah cunggelik sorangan liek dengan liek lain jauh ka indung ka bapa angguran sumangga bae ye nyawa abdi teh cabut margi karaosna hirup salalami nangan udur dabongan panutan abdi ku Gusti atos dibantun dipisahkeun sareng abdi. Kang abdi antosan moalami oge ngiring di dunia abdi teu betah langkung saya sasarengan teu paturai jeung engkang di mana atuh engkang teh abdi hayang pisan nyusul ngan hanjakal teu terang mun nyusul kedah ka mana. Kang ieu abdi Kang di mana atuh engkang teh segruk Neng Jejeh teh ceurik bakatingkuna langsa meureun. Oe aya munding disada deket pisan ka Neng Jejeh atuh Neng Jejeh ngaranjung asa ngalamun kagebah sarta manehna ngareret kana sora eta munding. Ari breh teh keur ngaliwat ditumpakan budak angon nu harita ngahariring bari jongjon tumpak munding kalebah pisan Neng Jejeh. Neng Jejeh mani ngahuleng bari neuteup budak angon anu siga senang-senang nyeng celek dina tonggong munding malah eta budak angon teh diukna malik ka tukang siga nu milangan tapak jeung heran munding hideung apal kana jalan balik da teu kudu dielesan malah jongjon leumpangna teh siga anu genah pisan sabab eta budak angon teh bari tumpak ngahariring. Neng Jejeh eta budak anu harita ngahariring teh diteuteub jeung didengikeun sabab sorana kaharti siga nu ngalagu kinanti anu terus ditengetkeun ku Neng Jejeh teh hariring eta budak teh. Ok harita teh Neng Jejeh teh ngageruan eta budak. Ujang cek Neng Jejeh ngageruan eta budak sarta cipanona teh Neng Jejeh rembay kasuat meureun watir ka budak anu hatena kacipta eta budak teh keur sedih. Ngadenge anu ngageruan budak angon teh ngagebeg reg manehna eureun sarta malik ka Neng Jejeh nu harita deukeut pisan. Gajeleng budak angon teh turun bari nyampeurkeun ka Neng Jejeh sarta neuteub semu heran pedah Neng Jejeh keur ceurik atuh pok bae ditanya. Kunaon ece teh nangis dicocolen tah cok cek budak angon teh bari ngareretan suku Neng Jejeh. Neng Jejeh henteu nembalan kalah manehna ngarangkul siga nu nyaah pisan bari ngomong dumareuda. Di mana Ujang linggih teh saha mah hidup teh nah aku maha dina lagu tadi hidup teh geningnya nyambat ka mah hidup nah teu bisa ngabayuan mah hidup teh atanapi kumaha. Dedeh teuing kasep keun sabar anaking engke oge laksana maksud hidup teh hayang sakola mah cek Neng Jejeh teu pupuguh ngarangkulan ka budak angon anu harita gawena olohok bae. Sumuhun cek abdi teu kaparaban ku emak teh duka ka mana emak teh da teu gaduh rorompok deui abdi teh malihan abdi tos lami di dieu teh ceu bosen abdi teh. Dedeh teuing saha ngaran hidup teh anaking cek Neng Jejeh bari nyusutan cipanon. Abdi teh Jaja ceu nami mah. Yo budak angon bari melong ka Neng Jejeh siga hayang malik nanya ngan teu wani pok. Jaja nya nami teh tong salempang jang Jaja lamun diparengkeun cece aya milik disakolakeun ku cece teh nya. Ari cece naha nembe katinggal ayeuna cek jang Jaja semua heran sabab beda karasaana oge ieu awewe teh siga bager. Ngaran cece teh Jejeh jang tuh imah mangahiji sareng kakak adung cek Neng Jejeh bari nunjuk ka bapa kukutna anu keur ngagecruk macul. Oh sareng Ma Uki nembe terang abdi mah aya cece nuhun atuh ce
aya maksad bade nyakolakeun ka abdi mah. Cek Jang Jaja bari terus harita manehna teh celak tumpak deui kana munding sarta nepak beuteung munding sina indit. Sanggeus budak angon eueuh Neng Jejeh teh harita balik deui. Barang datang ka imahna sup bae asup ka enggon segruk ceurik ngabangingik tina bakating kasuat inget kana anu enggeus-enggeus. Atuh mah uki teh reuaseun gancang nyampeurkeun ka enggon bari nanya hari weus-weus. Kunaon Nyai? Nah, uih di sawah teh geuning jojo nangis. Kunaon anaking? Ceuk mah uki bari nyekelan tak-takna Neng Jejeh. Neng Jejeh henteu nembalan ngan saukur gideug. Tandana teu kunanaon tapi mah uki teu ngarti da piraku teu pupuguh mah. Kari-kari tas di sawah ari datang jojo ceurik. Atuh manehna ngahuleng bawa-bawa Neng Jejeh teh waktu manehna di sawah ku salakina diambek atawa digeunggeureurkeun. Sanggeus boga sangka kitu leos manehna teh ka sawah. Barang geus datang ka sawah gancang muru salakina anu masih keneh macul. Atuh salakina eureun cul pacueuna dilesotkeun bari neuteub ka ma uki siga nu heraneun pisan. Tara-tara ti sasari nyampeurkeun si anu keur macul tapi henteu mawa sangu keur nganteuran ka manehna. Mana sanguna? Mana? Ceuk ka Adung bari neuteub. Gampang sangu mah bah. Kunaon ari si Nyai datang-datang ti sawah teh ceurik geuningan. Digelendeng ku abahna. Jawab ma uki bari nyorongot. Naon? Dedengian teh si Nyai ceurik. Jawab ka Adung malik nanya bari ngahulang. Nya, ceurik mani ngaguk-guk. Nadi kumaha ku kakak teh? Ceuk ma uki nanya deui. Har, mangke heula ulah waka teu tudinganan. Nyaho kakak oge teu nyaho. Lain pek tanya atuh lain nanya ka dieu. Nya eta teu daekeun nembalan ditanya oge. Jawab ma uki siga nu bingung deui. Kunaon atuh boa-boa tadi? Karya-karya omong jeung si Jaja budak angon teh da kadeuleuna ku kakak masareret keur ngalobrol jeung si Jaja. Terus si Nyai teh balik teu nyaho aya naon-naon nama. Wah, piraku da si Jaja mah budak keneh. Jawab ma uki bari ngahulang. Keur Jongjon pating haruleng saurang ge henteu ngomong hatena siga nu bingung. Joal ka ma uki katingali rentang-rentang dua jalma sigana teh ngora keneh sarta pakaian garinding. Atuh ma uki reuaseun gancang ngomong lalaunan ngabejaan ka salakina. Kakak, aya tamu tuh. Sigana mah moal salah deui rek ka urang. Sabab imah anu pangtungtung namanya imah urang. Ceuk ma uki sirikna teu ngaharewos. Ka Adung gancang ngareret ari breh tete lapisan aya tatamu duaan. Anu saurang teu wawuh, lamun saurang deui asa-asa geus wawuh. Beda dina ngadigleuna siga saderek Juragan Sonjaya. Makna adina Juragan Sonjaya tuh anu hiji mah. Tapi anu hiji deui teu wawuh kakak mah. Duka teuing saha ngaranna. Sigana mah anu bakal ngajabel sawah meureun. Rek diurus kudu saurang deui. Jawab ka Adung bari neuteub kanu nyampeurkeun ka manehna. Nya bae nu saurang mah Den Ahmad kakak. Ari nu saurang deui saha atunya? Abong nu beunghar. Mani loba baladna. Ceuk ma uki teh hatena nalangsa sok sieun kasingkahkeun ti eta tempat. Keun urang layanan bae ayeuna mah mana moal kapalang tanggung. Sabab geus teu bisa ngejat deui urang teh da puguh ngejat ka mana. Geus teu bisa mikeun deui sawah da puguh saeutik deui.
keur urang oge teu mahi jeung eueuh deui gantina di sawah teh pikeun urang teh kudu mapai-mapai jalan jadi tukang musafir ceuk Ka Adung harita ketika kareket mauki henteu nembalan kaburu semahna tepi nyalampurkeun ka manehna sataret neuteub ka Mauki dipapai ditelek-telek geus beres neuleu Mauki ret deui neuleu ka Ka Adung dipelong jeung dijebian kawas anu ngoa pisan atuh Ka Adung teh merengut tina bakating ku keukeul saha maneh teh heuh lain nu ngarasa Ka Adung maneh teh cek Den Ahmad diajar keras sabab parentahna Juragan Sonjaya teu meunang lemah nya kuring nu ngaran Ka Adung teh rek naon anjeun teh kitu jawab Ka Adung teu eleh geleng aduh ngagogognya abong-abong kakara panggih teu nyaho anjeun ka kuring cek Den Ahmad nyerongot lamun di dinya nyaho ka dieu tang tu bae kuring oge nyaho ka dinya jawab Ka Adung meregos saha ngaran kuring teh cek Den Ahmad mundelik Den Ahmad lamun teu salah mah saderekna Juragan Sonjaya nya bener euy nyaho maksud kuring datang ka dieu atawa henteu silai teu terang kana maksud batur mah jeung teu perlu deui kuring teu perlu terang jawab Ka Adung jadi teteg ayeuna mah sanggeus dipapatahan kuning jeje ulah sumuhun dawuh teuing jadi teu nyaho atunya lamun kitu mah hei Ka Adung kuring utusan lanceuk kuring yeuh naon sababna teu mere kaputusan ka lanceuk kuring heuh cek Den Ahmad bari ngareret ka sileuy nyai nu maksudna masina milu ngomong hayo jawab aki-aki peot sing bener bisi diborogod ku dewe cek sileuy nyai milu nyarita sabab kumanehna kahartieun maksudna Den Ahmad teh bieu ngareret teh nya da eueuh bejakeuneun atuh naon anu kudu diputuskeun ku kuring rek mayar hutang atawa hayang dijabal sawah silaing teh cik Den Ahmad nyerongot deui nyarek mayar hutang atuh da sawah mah kacabakan kuring rek migawe naon atuh kuring teh lamun teu boga sawah mah ceuk Ka Adung beuki keheuleun bae peda eta semah teh teu aya kasopanan di luar keneh geus garawak gorowo sok atuh rek mayar mah ulah hararese teuing euy can boga ayeuna mah can boga duit mah sabab melak parena ge beak ku hama ceuk Ka Adung tenang bae ayeuna mah henteu parangkat purungkut cara bareto tadi na Ka Adung teh kitu teh sabab inget kana caritaan Neng Jeje sok atuh geura bayar ka dieu Mauki apunten Aden tadi nama emak teh bade ngadeuheus ka ditu Aden ung kabujeng Aden sumping ka dieu ceuk Mauki ngilu ngomong rek naon ka ditu rek mayar hutang atawa rek tamada teu bisa mayar ceuk Den Ahmad harita teh nyengor bade nambut artos deui emak teh kanggo ngagarap sawah anu ayeuna ceuk Mauki bari neuteuk nambut artos naon borahna nini gejual dasar awewe pewat keur jiga papatong teh jawab Den Ahmad dikekereket bakat ku ambek pewat ge jelema da maneh mah moal bisa nyieun atuh ceuk Mauki beuki nafsu peda disebut pewat siga papatong aduh nyebut maneh ka aing saha aing teh yeuh nyaho sia atawa henteu lamun aing teh ngambek dibabad sia ku aing geura ceuk Den Ahmad disosorongot
tuh jukut babad mah gerak menang pujian ti Patani naon makerek ngababad nini hayang naon anak kabita ku gelung kolot ceuk Mauki bari ngasongkeun gelungna anu jocong. Puah dan Ahmad nyiduhan ka Mauki anu ngasongkeun gelungna sarta terus ngagorowok bakat ku ambek jampe siap bangkong karadak cek den Ahmad bari gaplok nampiling ka Mauki hari teh aduh Mauki ngagorowok bakat ku nyeri meureun terus males ngababuk banget den Ahmad ku leungeun anu katuhu tapi den Ahmad teu cicinggep pigelang nama Uki teh ditewak ku leungeunna anu kenca bari diangkat ka luhur maksudna rek disuntrungkeun tapi Mauki waspada gancang buukna den Ahmad harita kan dijenggut ku leungeunna anu kenca bari terus disurungkeun atuh ari durugdug teh gujubar suku den Ahmad ti gujubar kana sawah sapatuna pinuh ku taneuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu nuju manco dina cenah dongeng Mang Aa nya kumaha sadayana sarehat dina dangat ayeuna mudah-mudahan nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka Pak Obi kumaha damang di Cileungsi Bogor mudah-mudahan sehatnya. Oge ka Pak Dede Riswandi ya kemana wae Pak Dede aduh mudah-mudahan sehatnya. Kang Roni Uyah oge sami wilujeng ka Teh Nani Widyaningsih oge wilujeng ngadangkeun oge ka Teh Mutia Wangsihnya di Sukabumi haturan wilujeng ngadangkeun ka Mamah Gina oge sami ka Bapak Uwan di Sukamanah Barat Cikampek haturan wilujeng ngadangkeun Pak Uwan oge ka Pak Rohendi ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge di Tasik aturan jeung ngadangukeun lajeng ka urang Sukabumi ka Teh Neneng Ema di Nagraknya aturan ka Teh Hotimah oge di Tangerang ka Kang Setia Budi di Tasik aturan jeung ngadangukeun oge ka Teh Wiwin nu aya di Taiwan nya sareng ka urang Taiwan sadayana ieu nu mika cinta kan dongeng Sunda aturan jeung ngadangukeun bae ka Teh Entin Kartini di Buah Batu sareng ka Panana Samsudin haturan jeung ngadangukeun lajeng ka Teh Iis Juliani ya kumaha damang Teh Iis di Mekahnya haturan jeung ngadangukeun oge ka Teh Rita Damayanti oge ka urang ka urang Garut ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora haturan sareng urang Garut sadayana oge ka Teh Elis Sartika ya anu salajengna ka Pak Ujang Suryana haturan anu jeung ngadangukeun Pak Ujang kumaha damang Pak Yaya Subrata oge urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna anu jeung ngadangukeun oge ka Mamah Vina di Cianjur daramang ieu urang Cianjur sadayana mudah-mudahan sehatnya dina danget ayeuna atuh anu sanesna mah dikumkeun bae ka anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda wilujeng ngadangukeun bae ieu dongeng Sunda ning jeje mugia katampi kalayan kabingahan supados teu nyang kolong ting kana waktos mah mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Tapi Den Ahmad teu cicinggep pigelang nama Uki teh ditewak ku leungeun anu kenca bari diangkat ka luhur maksudna mah rek disuntrungkeun tapi mah Uki waspada gancang buukna Den Ahmad harita kana dijenggut ku leungeunna anu kenca bari terus disurungkeun atuh ari durug-durug teh gujubar suku Den Ahmad ti gujubar kana sawah sapatuna pinuh harita teh ku taneuh ningali Den Ahmad ancrug suku kenca kana sawah mabes pisan kana letak silinyai hayang nulungan sarentong manehna muru rek neunggel sirah Mauki anu keur ti beberege tapi encan oge tepi
cepetna lir kilat bae ka adung nyepakeun suku kana cai eta sawah atuh breg cai na teh nyimbeuh kana beungeutna Sileunyai. Atuh Sileunyai teh gigisik sarta manehna malikan hayang nyerang ka Adung. Anu harita rek hanjat hayang nulungan meuki sebruut Sileunyai teh nonjok tarikna kaliwat saking. Tapi ka Adung waspada sakilat luncat ka tukang atuh peureupna Sileunyai harita keneh menyolocos mawa badan manidoyo. Eta kasempetan alus ku ka Adung teu diantep jeger walikat Sileunyai anu beulah katuhuna didupak ku si ku kenca atuh bru Sileunyai teh namru nyium kana leutak. Jak disusul ku ka Adung ditincak ku suku kenca. Sileunyai teu bisa peta eungapna kaliwat saking atuh ka Adung nya kakak tina bakating hubungan. Den Ahmad amekeun pisan gancang suku nama Uki kumanehna teh diledot atuh bru hade teh mah Uki labuh kusah koseh eseh hudang. Malah sanggeusna lesot gancang Den Ahmad teh nyerenteng arek lulungan Sileunyai. Ari breh teh katingali Sileunyai teu bisa daya. Sirahna geus teu kadeuleu mobes pisan kana leutak. Atuh siap Den Ahmad teh nonjok ngincar puhu ceuli. Barang pisan jeung hiukna peureub anu ngabangbaraan gancang mah Uki teh ngagero hariwang ka salakina. "Kakak!" ceuk mah Uki teh harita ngagorowo. Angin gede ngagelebug sorana mani ngahiuk siga angin laut bae. Tambah daya panghalang da puguh ngan sawah hungkul nu legana upluk aplak siga nu satungtung deuleu. Atumun aya sorak teh tangtu kagedengena teh tela sanajan eta sorak teh datangna ti nu jarauk. Ibarat sora Mauki nu harita ngagorowok kadengena tarik pisan teh tela tulung-tulungan gura gero nyebut kakak. Malah harita teh tembus kadengieun ku Neng Jejeh anu keur ceurik ninghak di enggon manehanana atuh Neng Jejeh teh curing hak tina bakating pureuwas. Neng Jejeh teh rungah ringeuh ngadengikeun eta sora tetela siga di sawah atuh manehna teh reuwaseun sabab kana sora apal yen eta sora teh sora Mahuki anu ngajerit nyebut kakak. Atuh manehna ngorijat maksudna arek nyampeurkeun hayang nyaho aya naon. Bareng jeung gero Mauki nu harita ngabejaan yen salakina ditonjok atuh ka Adung ngartieun gancang manehna teh nyingcek atuh henteu matak heran. Harita teh peureupna Den Ahmad teh moblos sarta awakna milepas kejebur teh kana sawah sarta nincak ka Sileunyai anu harita keur kusah poseh sirahna ka karalesot. Sabab ka Adung geus luncat nyingcetkeun panonjokna Ahmad. Barang celek nincak Sileunyai Den Ahmad teh ti kosewad atuh gejebur teh manehna ge labuh pakeanna jalibrug katambah caina jero. Hampir-hampir semetubur atuh henteu wudu ripuh sabab panon kapecretan ku cai sawah nu nyebrot atuh manehna ge gigisik siga nu kapireungpeunan. Harita teh Sileunyai cengkat tapi manehna teu beuntak sabab beungeutna kapopok ku tanu sawah anu ledok. Urut ditincak ku ka Adung dibebeskeun kana leutak manehna henteu nyahoeun yen anu nincak pandeuri mah Den Ahmad lain musuhna. Atuh henteu loba pikir digabrug harita dirontok serta terus ditonjokan tapi bari peureum bae da panonna pinuh ku taneuh. Nya kitu deui Den Ahmad nu keur kapireungpeunan barang aya nu ngagabrug manehna teu loba pikir. Habek deui malik nonjok atuh puguh rame pisan bukbek anu silih tonjok. Sarua duanana pada-pada dilelebah nonjokna ka mana bae nu penting mah asalkeuna. Sabab pada peureum da panonna kapireungpeunan sarua henteu bareuntak. Kulantaran duanana pada sarieun katonjok atuh gabrug silih rontok. Bru maranehna nalamru papuket gegoreng telan lir puyuh keur diadu. Katambah galenganana dina sawah anu ledok atuh henteu matak heran. Pakeanana jalibrug jeung jeblog pinuh ku taneuh. Nya kitu deui beungeutna urang perong
salin rupa liang ceuli liang irung pinuh kasesegan ku leutak. Sanggeus bareak tanaga sileu Nyai bingungeun sabab tanaga na leuleus. Lamun kurang-kurang nahan-nahan mamanehna geus bahaya, meureun ripuh katindihan ku musuhna anu bedas. Atuh bakating ku bingung gawena nangkep nyekelan, lamun nangtung bareng nangtung, lamun labuh bareng mainna labuh. Tapi sanajan kitu ge ari tanaga mah leuseuh mah nyekelana teh lesot. Halusna manehna inget kana pakarang anu reges nu dilatih ti leutik tahun-tahun dipakena serta sareukeut marencos. Atuh teu pasti di pakarangna nu reges teh manehna teh digunakeun. Gerowok sileu Nyai teh ngegel tarikna kaliwat saking teu beda ti ngegel londo. Jeung pageuh kaliwat saking ngancep tembus kana daging. Atuh Den Ahmad ngagoak tina bakating ku nyeri. Sabab pundukna digegel huntuna tepi ka nyangked kana uratna nu gede. Aduh, tulungan lo Nyai, dewek digegel punduk euy. Cek Den Ahmad ngagorowok. Ngadengi anu digegel ngagorowok menta tulung, sileu Nyai manireuwaseun. Terus waktosna kabujeng seep. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, ceg urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka 37 dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun dina seri-seri anu salajengna kumaha nasibna sileu Nyai sareng Den Ahmad oge mauki sareng kaadungnya ya penasaran. Mangga teras wae bandungan dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.